بسم الله الرحمن الرحيم ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله وكتب عليه فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه صلى الله عليه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية صلى الله عليه وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى صلى الله عليه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية صلى الله عليه وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سلام القيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ihim khususan Anahu nyaeta yen sanyana Imam Hasan Basri nyaeta yen sanyana Imam Hasan Basri pola eta ngadawuh Imam Hasan Basri saur Imam Hasan Basri maktubun fit Taurati khamsatu ahrufin maktubun eta anu katulis eta anu ditulis fit Taurati dina kitab Taurat khamsatu ahrufin ari 5 pirang-pirang kalimah 5 huruf ngan huruf di dia dihartian ae jumalin teges nama pirang-pirang jumlah aya 5 kalimah diantarana anu aya dina kitab Taurat nyalain 5 aya kabeh nama loba ngan diantarana teh aya 5 nu dicatetkeun di dieu naon anu 5 ieu teh pangna dicarioskeun ku Imam Hasan Basri supaya jadi pedoman hirup keur urang naon nu kahiji innal gunyata fil qanaah innal gunyata sanyana beunghar sugih nu ngaran beunghar anu sesungguhna ayil liktifaa teges nama ngarasa cukup teges nama ngarasa cukup bin napakoti kunapakoh ngarasa cukup kana non rupa nu dipaparinkeun ku Allah ka urang dina waktu ayeuna henteu nempono eueuh nempono aya ge can ti sasukuranana eta sugih cenah beunghar teh nu kitu ngahartian beunghar teh ngarasa cukup kuno aya pil qanaati di mana tah nu disebut beunghar anu sesungguhna letakna teh pil qanaati eta tetep dina qanaah naon ari anu disebut qanaah teh ayir ridho bil kismati teges nama dina narima teges nama ridho bil kismati kana bagian ti Allah da meunang sakumaha wae meunang naon wae oge urang teh meunang ti saha atuh ti ditu nama pati Gusti Allah datangna dibere sakieunya ti Allah dibere sakitunya ti Allah kabeh ge moal leupas ti pangeran lamun urang nu ditingali teh nu merena maka bakal timbul rasa gunya rasa beunghar
tapi lamun nu ditingali teh bungkeleuk bereanana maka bakal ngerasa kurang terus. Sababna engkena bakal ngabanding-banding jeung batur nu leuwih. Da eta sangsarana jelema teh. Padahal mah ceuk batur mah posisi manehna dina kaayaan teh loba nu hayangeun batur teh. Tapi cek soranganana pungku urang masak. Eueuh bunga eueuh naon kieu teh. Cuk batur maneh teh geus wah, cek manehna mah boro-boro wah. Naon sababna? Sabab rasa beunghar lain dina bungkeuleuk mangrupa berean. Tapi dina rasa ayana teh rasa naon? Rasa narimakeun. Jadi ari teu narimakeun mah masing dibere sauduk-uduk sakumaha we oge bakal terus ngarasakeun kurang jeung kurang. Wasukunil qalbi tegasna mah tenangna hate. Wasukunil qalbi tegasna mah tenangna hate. Hate teh ngarasakeun tentrem. Henteu naon teu gegebegan. Teu kop ningali tatangga rada mutuk-tuk. Dibere rezeki leuwih paranas tiris. Teu geunah cicing aing kudu mangkat ka mana ieu? Da panas teh ya meureunna nu kitu mah moal meunang ka bungah nepi ka ira oge. Masing hartana ngaluwihan ti batur oge. Inda adami Inda adamil ma'lupati dina nalika eueuhna pirang-pirang naon maklupat eta teh tulisanana Inda adamil ma'lupati dina nalika eueuhna pirang-pirang anu dipikahaya atau makluk teh barang anu biasa. Nalika urang loba kahayang ternyata teu kacumponan hate teh henteu kumaha kalem teh anu kitu nu beunghar mah urang pan sok menta beunghar aya wa agdina padahal beunghar persik Gusti Allah mah beunghar teh lain ceuk tatoongan barang urang rasa beunghar teh hate teh bunga wae dibere kumaha bae oge rek dibere hujan bunga buku aya alasan teu ngaji ge dibere panen bunga teu panen bunga banjir bunga rek kumaha oge bunga teu nempo situasi kondisina teu nempo tapi ningali teh Allah la mani'a lima moal aya nu bisa ngahalangan lamun Allah rek mere pangna urang teu kabagian ge berarti Allah teu widi kudu sakitu we cukup wala mutia lima moal aya nu bisa merek lamun Gusti ngahalangan ceuk Allah gimana lain bagian maneh najan di akalan teh moal beunang moal jadi lamun urang udah kadinya jadi rezeki nu katarima kurang sakumaha bae eta teh geus bagian ti Allah sakitu bunga we ta ieu mah mantap naon kudu dilatih sifat qanaat mah teu ujug-ujug langsung bisa kieu para aulia Allah ge da loba para wali Allah samemeh nama sarakah sameh nama pagaweuna hura-hura lila-kalilaan terus anjeunna dilungsuran taufik ku Allah akhirna naon ngajauhan kana sagala rupa naon kahayang nafsuna ternyata ngajauhan nu kitu teh lain karakah nimbulkeun hate sugan kumaha eueuh nu dipikahayang teh justru katenangan hirup teh aya di dieu jiga aya baheula naon aya raja di Balkhi ai manehna teh sapopoena teh ngaranna ge raja atunya naon rupa sakahayang manehna aya kabeh hayang banda sakumaha aya hayang awe model kumaha aya kabehanana sapopoena teh karasana teh berburu mun urang mah naon manah gitu memanah haleuweung hiji waktu tidak suara itu lain sama keresek ya keresek tengah beuting aya nu kudu trek kolot trek di luhur genteng
ternyata aja enggak. Yang selamat harus sesungguhna. Salamat tina naon min apatil lisani tina pirang-pirang bahaya naletah. Pan urang sok teu geunah diomongkeun batur, dicacat batur, dipitnah ku batur, mun hayang salamet tina sagala rupa nu teu ngeunah nu bijil tina letah jelema kuncina hiji. Naon cenah? Bil ujlati eta tetep dina mencilkeun diri. Cicing di leuweung sorangan. Pamajikan tong dibawa. Tadi ulah mawa HP, mau powerbank segala rupa. Ujlah. Tok amplop di jelema. Ari salagi kene mah masih kene urang sagulung sagalan, ruang riung jeung jelema nu ngaran dicacat jelema moal leupas. Tong boro-boro urang Kangjeng Nabi anu eueuh kacacadan lagi tetep dicacat. Jiga kumaha urang. Jadi urang mah kudu nama leuwih pantas dicacatna, leuwih pantas diomongkeun ku baturna. Tong ngambek lamun diomongkeun batur teh kudu nama berterima kasih nuhun. Alhamdulillah. Mawa jeruk kamu kadinya teh nyampeurkeun. Terus dicarioskeun hatur nuhun nya gitu. Naon sababna apan ganjaranna eta? Nu tukang nyaritakeun teh ahli duha, ngalangocor ka urang duha na meureun tah. Urang mah duha tara panah jopiknya. Ternyata dina catatan urang teh loba duha tahajud jeung sabangsana seperti teh ye. Ti mana itu tina sok ngomongkeun haji oke. Mata berbahagialah lamun mindeng diomongkeun batu. Tadi teh asal ulah diomongkeun. Ayil khuruji tegasna mah dina kaluar. Mun hayang salamet kudu kaluar. Ulah dicencem di jero. Sok jadi penyakit. Salamat teh cenah kudu kaluar tina naon an mukhalatatil khalqi tina nyampuran makhluk. Makhluk ieu lain jelema wae. Domba dikejar-kejar ge moha. Tina nyampuran makhluk cenah. Jadi salama masih kene amprok jeung makhluk penyakit resiko na kitu. Teu sugan kieu urang mah teu ngeunaheun teu betah di dieu teh. Naon sababna? Oh, teu kaupan. Padahal orang teu salah teu naon si anu ieu ngomongkeun itu ngomongkeun amplop jeung jelema mah moal leupas diomongkeun. Lamun urang diomongkeun ku batur hirupna sorangan. Jeung embe jeung dina dileuweung kitu tah. Tong balik-balik. Tong apal dunia luar kumaha. Bilin kitoi ku pegat. Bilin kitoi ku putus pegati makhluk gitu. Bilin kitoi ku pegati makhluk. Matak biasanya golongan para wali Allah sampai terjun ke masyarakatnya dididik nanti dileuweung heula ku guruna teh. Ngahaja engke geus waktuna kaluar dipanggil ku guruna anjeun geus waktuna kaluar. Encan mah can waktuna kaluar moal wae di jero we terus. Mun zaman baheula mah tukang pesilat mah nya titah tapah heula ku guruna teh keur geus beujeuhna ye kakarak sina turun gunung gitu. Kaluar dina nyampuran makhluk bilin kitoi tegasna mah ku pegati makhluk wa innal hurmata jeung sanyana kahormatan ayil adomata tegasna mah kaagungan anu sabenerna diri kana pirang-pirang ripuhna ngalakonan parentahan sabar teh cenah dibagi tilu. Hiji sabar ngajalankeun parentah Allah marentahkeun ngaji teu disabaran mah moal mangkat-mangkat can awak capek balik gawe ti beurang can di imah teh pan kitu sapertina bari beas teu boga pangnon budak ceurik mah naon pamajikan mutruk mun teu disabaran da moal atuh da hahalang mah unggal waktu ge aya wae kudu disabaran parentah Allah teh meureun tah beh dituna salatna puasana zakatna jeung saterusna. Nu kadua sabar teh wa tahammulil marosi nu kamari teh jeung kana nanggung pirang-pirang musibah. Sabar eta teh kudu disabaran sagala rupa meunang kapeurih teh. Sabar yang hareupan parentah Allah, sabar yang hareupan berbagai musibah, nu katiluna sabar wa anijtina bil manahi ieu nu sabar pang puncakna.
sabar pangpuncakna ieu sabar tina ngajauhan pirang-pirang anu dilarang sagala rupa nu dicarek anu ku agama diharamkeun najan urang teh resep urang teh kabeukina ieu teh haram ditatahan ku urang teh disabaran sanyana sabar yang harapan musibah ngajalankeun parentah Allah ngajauhan panyarekna sabar eta nu kitu teh bi ayyamin qalilatin eta tetep dina pirang-pirang poe qalilatin anu saeutik eueuh sakai kuku-kukuna acan sabarna urang di dunia anu teu lillah dibandingkeun jeung lilahna di akhirat matak saha jalma nu bisa sabar yang harapan nu tilu eta parentah Allah disabaran, musibah disabaran, larangan Allah kurang sabar di jauhan, maka bakal menang ke kabagyan di akhirat nu moal aya tungtungna. Tapi lamun teu bisa sabar, dititah ngaji teu kayeng, dititah salat eueuh waktu, dititah zakat makomo, da kamari ge hutang loba keneh can dibayar, justru teu kabayar hutang teh tina sabab teu taat ka Allah. Sehingga ku Allah teh ditambahan deui kapuyeungna. Pan urang sok loba mikir gitu lah ya. Boro-boro kerja kan buku ieu ge mayar utang oge gitu loba keneh. Gemuk ge pancan aneus gitu oge. Tah, parentah Allah mah, Allah marentahkeun naon bae komo tong boro-boro anu wajib. Nu sunat teh tinggal dipadilahna nu sunat. Nu sunat teh rek salat sunat, rek puasa sunat, rek barang beres sunat, tingali kahebatanana kaistimewaanna jelema nu ngagawean sunat. Komo nu wajib eta mah puncakna mata pan ari nu wajib mah mun urang hayang salamet jalankeun nu wajib mun urang hayang untung tambahan jeung pasunatan jalma nu zakat unggul eueuh sedekah salamet tah ngan lamun hayang untung tambahan jeung sedekahna jelema nu hayang salamet pigawe salat 5 waktu mun hayang untung tambahan qobliyah ba'diyah pasunatanana tah pasunatan teh keur nambah kauntungan ngan ulah dibalik ari duha rajin tahajud rajin dah hayang menang untung cenah ari salat subuh salat zuhur teu dipigawe moal aya untung lamun modal can balik jadi nu pardu-pardu teh ibaratna modalna ngitung untung mah engke geus ngitung modal geus balik can ieu teh can naon geus ngitung untung moal aya untung lamun teu modal moal aya kanikmatan kauntungan di akhirat lamun urang teu salamet teh carana teh ngagawean sakabeh kawajiban ya Allah ngajauhan kana sakabeh panyarekna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bil qada bima lam tana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana wa qurbatilana fi dinina tawassalna bi